kene harita keur kakandungan ku hidup nu 4 tahun ka tukang menyipta mulung bentang nu marurag peuting tadi kembang sengit di tiiran pangangguran sangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hidup nu oper poe teu mulang ngepung gunung pager betis cenah tiwas peuting tadi layona keur kadiekeun dipulangkeun waktu layona geus datang maceri ieu balilihan ras kahadeup ieu na kandungan utun injil budak yatim duduh teuing harita waktu layon geus digotong mainget ieu kana Tanjung di kalung